alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Roh anu kula cenah anting nu bola degasa lalaki tah we lalaki pu kiai make ieu ka dieu naon karang-arana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tah we lalaki keur ieu mondok henteu biasa kitu. Bas antepkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pasantren mah santri da geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur. Kumaha bedana? Batur mah wor ka pabrik nya nama rongkol keneh. Santri khawarikul adat. Emang piwalieun atuh santri mah. Geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho. Nu ka kantor, nu ka pabrik, nu ka ladang, jana wang masih keneh kerek. Udang jam 8 berak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nuka pabrik geus di pabrik nuka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majlis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat. Santri tenang teu nyahoeun urusan politik nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur neuk mulai ngasukeun kitu asas tunggal tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasukeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasukeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu teu nyahoeun sapodo urusan kos kitu ieu penting mah aing ngaji salat aya nu paeh nyalakeun shalawat beres santri mah kahirupan geus beda nya mah tuh isuk-isuk di jandela kieu beta di jandela mandi encan naon encan santri neleukeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon cek nyana teu percaya ka Allah waduh santri geus hebat jasa pokona geus nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep teh masantren padahal di pondok nama tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik sia lain diustadkeun tungtung na deuk main bola isin be aing padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun 3 tahun tad ira balik haju diperbasalahkeun deui diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna jakiana surem kunaon teu bae sakola teu digawean teu kumaha masa depan si Asep ke daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embung lamun aya SMS ti si Asep embung cek awewe surem masa depan teu daekeun blon jasa tadaikeun padahal masantri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha emang SBY mangan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti ulah dikira santri masa depan melejit dalam meninggalkan dunia. Weh, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae. Jadah
dahar maneangan sorangan lain titah kulura tapi engke di akhirat tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae merenungnya ngaji tilok non tilok ye menang 5 tahun genep tahun siap kadeleuna lembur geus mulai memperhatikan si Asep nu tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan der bae kuari ngayakeun muludan Asep tita balik kunaon yang jadi protokol yeuh protokol Keseu, nu nyodalil. Mulai. Tadi nama diomongkeun, digunjingkeun, teu boga masa depan kuari Asep titah balik Sep, balik ke Asep. Nah, naon muludan protokol. Ya siap. Siap atuh jadi protokol atuh bohong. Mulainya jadi protokol. Saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman. Wih, hebat atuh si Asep atuh. Di pondok naganya mah ngabaca bae pan ngaji henteu ngabaca bae eleh beo mah kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan ternyata sanggeus sambutan Kori teu datang Sep Kori jangan batalkeun siapa siap Sep geus bingung aing protokolnya Kori tapi teu eleh gelengnya lah aing di pondok aja sok ngayang-ngayang aing langsungnya nah hei bisa-bisanya nah woi cak awewe teh aja bisa ada si Asepnya kamari mah ku aing SMS teh teu ditarima ku aing kuari dek dibalesan atuh mulai geus nu boga anak parawan geus kadegetan bae saya pula ka mana jati lo ka mana geus beres jana jadi Kori Mubalik ngabatalkeun cek Haji Podoli saya tidak bisa matang terperangkap macet lanjut saja Bebe Jasep ya iya Haji Podoli itu bisa datang macet didoyong macet total kontainer deku batu ajuku batu Asep bae ceramah siap yana napas lagi ilok mundur santri alah aing nyaritakeun sagadang pecang aing lah jeung monyet geus bisa aing lah muludan geus nya de beres amplop 3 protokol Kori eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkeun begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun komo 10 tahun mah geus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun Sep ulan si aya di imah aya tutu mang anu paeh aju paeh sih bebeja ka aing pangmandiankeun Sep tuh nu bisaeun sia mah pan santri siap satira mandian nu pae nu hirup ge bisa aing pae banjennya geus pae banjen teu ngalawan ayo geus pokona main guyur-guyur bae geus babar pilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna terisolir jana mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh eta kos kitu tapi keindahan dari santri Masya Allah lapar karak masak isikan golot cak babaturan ieu urang pan sangu doang eueunan tenang jeung aing mah ulah sok hese-hese lain kitu warung pan geus nutup peuting pan ieu mah kan santri mah peuting masakna cak
babaturanana ieu lauk asin teu boga bawang teu boga mah nya sangu doang sia mah tenang cek aing tenang oke aing ka dieu sagedeun gorenganan kotok babaturan siap urusan ku sia tah kotok saya teh ulah loba ngomong ayo hija sia bisaan emang keur ieu sia teh meuli ayo bae goreng beres golotrokeun nu bogana hudangkeun mang hudang dahar jeung aing ayo sia boga kotok tenang ayo dahar nu bogana bareng ngarokoknya lah hahaha bae seserian menang sapae dua pae kotok aing gaman leungit sia barunya eta nu di dahar ku sia teh goblok sia nu goblok oh masalah santri guys salaman geus beres ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing cak kahirupan santri mah indah jasa ngeunaheun nikmat jasa hese pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna mun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup emang kumaha gitu disana ka mana balik balik nek nanti sagedeng doang aing mau balik ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae cek babaturan baju aing ka mana samping eueuh baju orang dibawa balik ku jana menang saminggu datang di sini mah baju aing dibawa ku aing aing kalotor pake bae tenang asa nu nyana bae teh kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri ngilaheun geus masalah masalah hiji bae ngaji salat datang ka waktuna sabulan kolot ingeteun teu ka aing ye can dikiriman dibodem ku sia kolot galakannya na blow on masyaallah tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entek teu kacampuran deuk aya nu sakola ulah aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren engke nanya anak kacampuran isme sakola ulah sakola mah sakola bae geus kaditu anti sakola lain anti ieu deuk dijadikeun pelopor musola pelopor lamun aya bangsa nu sakola-sakolahan gitu engke teu bagus nyebut dodna engke na waladholi ieu mah kena buleut dodna waladdu takos kitu wadek disalapkeun geus ku batur di ortodok kajen diburut-burut kajen dibuduk-buduk emang asli buduk masalah tapi deuleu hasilna di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid menta santri kiai jang imam geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk aya nu di Grogol aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake eta geus kitu inget ka dongeng abah jeung kula ka Tangerang ceritana ieu nyaritakeun untuna ngam gitu dek diganti antaran diukur sholat maghrib barita kan maghrib jelema garendut ya carici di nanya di ditu Tangerang belah ditutu nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imamna cakabah teh jata murid aing imam ternyata tenele biasa ngimaman beres barang neuleuh orang imam teh urusan teh di dieu terus ngobrol di hareupeun masjid sia bisa jadi ngimaman di dieu ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengikeun ngadenge jarapi teh babacaanana kerapi kita jadi imam tadi nembung ngaju daek ke belah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun
jadi imam di dia. Alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim kuari di Tanjung Priuk di dieu lu calece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk memeh ngaji wudu kala 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priuk sabaraha santri tah eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah Masya Allah aja ikhlas santri mati lo kayak yang dibayar ai leutik mah jang naon iyalah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mendak daek mah santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mah santrenkeun anak bae ge jang mawanya ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji teh jadi tentara Allah urang mah kuari ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu teu jadi antep bae deh ku kiai na di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh iya di mamana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang Serang Tangerang Bogor datang ke Sukabumi tilok aya kiai nitahan ngaji budak sia ngaji tilok daek los teu los bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon henteu acenah balik bae los acenah pindah los sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana haju leuleus ge hatena leuleus sakalina teu leuleus balik tuh jadi beda salap mah tak gitulah